mun ente endek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambeul ku malaikat nu seungit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Lamun dibaca ba'da salat 7, ba'da zuhur 7, ba'da asar 7, ba'da maghrib 7, ba'da isya 7, ba'da subuh 40. Hikmahna ieu mah hikmahna bakal dibukakeun jalan-jalan kemudahan terutama rezeki. Sok geura ya eta kula di abah eta mantep teu kula maca eta bae. Ieu mah diwirid kula geus dibere sabarang cilok diwirid. Mantak susah bae rupina. Cilok diwirid cenah mah. Ieu kajenting ka dadang kos ge hutang ambalaya. Cilok diwirid. Nah maka supaya aya naon gitu ngaranna titi mangsana tata ruhani urang mulai kamana coba neangan ahli ruhani jangan lempeng-lempengkeun ruh supaya mengenal Allah. Moal bisa ku sorangan, moal bisa wajen kuku mage moal bisa tetep kudu datang ke ahlina.